Ari sadayana nabi ulul azmi eta aya 5 kalawanu pasti. Ulul azmi gelar-gelar anu suci dipasihkeun ku Allah Rabbul Izzati. Hiji nabi nu gelarna Najiyillah, 2 nabi Musa gelar Kalamullah, katilu nabi Ibrahim Khalilullah, 4 nabi Isa gelarna Ruhillah, kalimana Nabi Muhammad gelarna Al-Mustafa nu jadi pilihanana. Uswatun hasanah akhlak dianjeunna picontoeun umat manusia sadaya.